ketika ngagambarkeun dunia lu hina terasa hina dunia teh sehingga leuwih tibatan bangke kahinaan dunia. Loh, urang teh keur di majelis heulah keluar bae sendal leungit marah. Banta dunia. Nayalah fasaddu an sabili ngahalangan tina agama Allah. Di mana maneh cicing? Di pamarentahan maneh teh ayat Allah. Kunaon atuh ayat Allah? Kok bisa henteu make karena ayat Allah? Nah iyalah bagian siksa. Mentak kadeuleu ku ahli-ahli Allah mah jelema-jelema anu henteu make ka ayat Allah. Sebab naon? Henteu batin, zahir ku ahli nama zahir. Bahkan kaambeul lamun jelema cinta jasa kana dunia teh mantak bisi aya kiai misalnya datang urang kieu bae. Kieu bae. Pos kula lamun datang haji teh kieu. Asa teu kuat. Keur mah hatena dunia kewek deui. Kita apa? Aju teu mandi deui tadi. Emang meureun panyakit bau badanna aya teu keur ieu teu leuletik. Bau. Sering ahli Allah tuh begitu. Tok besi zarah misalnya ka Habib Lutfi aja Habib Lutfi mundur deui etak geus kaambeul. Aja pendi ka Jakarta ngahandeup naon kitu ziarah ka Habib Lutfi malam Salasa kan sok aya di Jakarta. Habib Lutfi na aya tapi ngonci maneh. Ngonci maneh taek geus. Terus assalamualaikum, waalaikumsalam. Eueuh sora eueuh. Ditungguan datang ke subuh cak Habib Lutfi aing mah kajen salat qadha daripada bagian nyana. Qadha. Eta kunaon eta? Aka ambut dijauh kene sadeu datang ka ambut. Di bola sangka masyaallah lain seetik wali-wali Allah anu bisa ngambeul. Dek datang hiji jelema almarhum abah bae. Aya hiji jelema susah jasa. Kunaon teh abah nungguan bae di lawang teh. Begitu datang nih berarti cakulanya keur nungguan ya bener bae. Padahal mah jelema susah geus lila erek ngobrol bah kok eta disambut gitu hatena bersih saknya jelema biasa aya deui udah kadatangan kiai da beja lama-lama nah kiai anu dek datang oh iya teu naon barang mau datang ka dia hees bae abah eta kitu ge abah beda udangkeun bah tamu kiai anu diuk bae oh balik deui ka dieu ku ibu teh kan kita diudangkeun abah sia udangkeun tuh tanya tamu diudangkeun bang tamu teh kita diuk bae malik deui ka dieu kesel urang ngaudangkeun anak ieu mah teu beda jeung sia guna tak kaambeul lain sosok kiaina tapi batinna terlalu cinta dunia hangrukan bau. Mantak cek Tuhan Abdul Qadir sahaja lemah nu cicing di dunia haju rindu karena dunia eta mah 100% di akhirat bakal cilaka ya Allah. Sekali deui dengkeun ku celis ya. Lamun aya jelema cicing di dunia haju kejar-kejaran dunia ngejar dunia rindu terhadap dunia eta mah 100% bakal cilaka di akhiratna. Kadangnya ku celis ya. Atuh kadangnya ja aing ngomong. Eta bahasa Tuhan Abdul Qadir. Geus urang cicing di dunia tapi ulah cinta karena dunia cinta kana akhirat pindahkeun ka cinta urang padahal mah cicing di dunia tapi cintana cinta ka akhirat masyaallah kan lamun urang ku ari cicing di dunia cinta kana dunia di akhirat bakal cilaka cirina jelema nu cicing di dunia haju cinta kana dunia kumaha cirina isuk-isuk geus nyekelan kan kulator isuk-isuk geus HP tas salat lain istighfar HP mawa susur mah henteu prihatin lamun tinggalan susur tapi tinggalan HP mah mau sedih aya kabeh kan aya kabeh urang deuk salat susur teu kabawa biasa bae cuek bae tapi ketika ieu naon gara-garana HP teu kabawa walah wahuluh masyaallah aing mah lamun HP teu kabawa asa pareumeuh obor hirup parah. Ciri jelema merindukan dunia. Ya Karim, ya Karim, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah, datang ka maneh coba diri urang. Mencintai jeung merindui dunia sehingga nu cek Tuhan Abdul Qadir jelema cicing di dunia mengejar dunia jeung cinta dunia jaga di akhirat bakal cilaka.
leuwih bahaya deui mah leuwih jero deui mah ucapan Imam Ghazali. Jelema anu di dunia hirup di dunia masih kena mencintai dunia geus mah siap jasa kudu ka neraka. Hiji, ketika jelema hirup di dunia kuari mencintai akhirat lantaran aya sorga eta ge antara neraka jeung sorga. Imam Ghazali mah parah jasa ieu mah. Parah jasa. Anu salamet kumaha atuh? Nu salamet mah jelema hirup di dunia ulah resep kana dunia ulah resep ka akhirat sorga aya bidadarina jeung kanikmatan ulah pake ka resep ta sapira makhluk hiji bae dipake ka resep teh duniana Allah karang beres. Dicaritakeun unggal minggu ge tetep bae nu jadi hayalan teh dunia keneh aduh pohara. Ayat Allah berupa wahyu belah dituna Taurat dan Injil belah dieuna Al-Quranul Karim ditafsiran ku Imam Jalal di ayatil Al-Quranul Karim mulia pohara anu bakal ngadatangkeun kana kahirupan sejahtera di surga Allah. Lamun nurut nuturkeun kana Al-Quranul Karim tina ucap tingkah jeung pola urang teh nuturkeun Al-Qur'an pait amis terus paeh urang sorga Allah. Al-Qur'an sebagai wasilah jang ngadatangkeun urang ka kahirupan anu lestari di surga Allah. Wahara atuh ai dunia dunia mah duit nu kamari dileungeun urang poe geus eueuh. Mobil nu taun kamari aya poe taun ieu geus eueuh. Motor nu kamari aya kuari geus eueuh. Sakejap dunia mah lamun ku urang diperhitungkeun jaheuh. Hok geura. Duit kamari urang nyekel 100 juta poe ieu geus eueuh. Motor kamari luar biasa. Sagala rupa motor aya kamari keur boga teh. Hei. Ka motor beat-beat aya. Motor nu gede teh naon eta mah? Naon ngaranna? Lain, anu lamun aya nu ngabonceng kitu bae teh aing mah greget jasa. Kunaon nyiptakeun motor kos kitu teh? Tah mah lamun pake ngabonceng kiai teh pantes. Atuh teh pantes banyak kiai make udang-udang kieu bae naplok. Aya jelema nyiptakeun motor kos kitu. Ulah sok tapakur we goblok teh jelema. Atuh ka eta mah lamun urang sorangan aju kebenaran nganggih jahe. Nah, itu kan motif sap. Haju panjana mah teu bisa tah ngadeng lamun teu nyeklak teh teu bisa motor kos itu mah hese. Deuk ragag bae. Kudu nyeklak bae pan. Atuh pan eta mah teu kudu nyekelang ge geus nud-nudan ka dieu tah. Ya Allah, ya Rabbi. Ai kos kitu hayang ngora deui teh hirup. Sia aing lain aing. Sia mah kolot ge kos kitu. Lah iya kan dunia ta dunia kamari awewe itu mani campernik gelis luar biasa 20 tahun ka tukang kuari ya Allah susuna percis kos balon kurang angin berarti kan beak eta dunia eta kos gitu kamari mah bujurna eplok cendol kuari mah teu gagiplek ge pelekuru tinggal tulang doang kanyahoan tinggal tulangna aya anjing ngagogogan pajar tulang kan berarti dunia ya kan cerita dunia naon artina dunia kamari urang boga kijang nu anyar kuari geus eueuh Avanza nu anyar kuari geus eueuh Fortuner urang boga kuari geus eueuh oh tuh tinggal jemputan bae tu imah urut aing kuari geus eueuh dunia sekejap kamari duit nu kamari poe ieu eueuh nu poe ieu aya ge isu page tu eueuh dunia seperti eta dunia berarti kan leutik samanang qalila. Haju ditinggalkan kan kurang kumaha pahartos sugihna balik sugan mawa kunci apaan saja teh sugan Mercy nu kunyana di papaket eta Mercy Jeep teh anu ka mamana kunyana di anti tembak pan eta mah dibodip sedemikian rupa balik ka kuburan sugan kuncina dibawa atau ban setipna yang teh ibutin 10 besar dunia masuk terkaya 10 besar dunia paharto teh triliunan rupiah geus hese lamun make kalkulator nu haji pendi mah geus teu moal kapuateun
tek 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 nol ka mana ya teu kapuat kalkulator murah sama kos itu teu kapuat atuh dia mah ngana enggak 1 juta 2 juta 10 juta masih kalkulatornya masih main ge tahu lah 100 juta lah masih main kan asal geus bangsa teh we ieu kumaha cenah ka dieu ieu ieu kumaha bantikeun kalkulator kos kitu Bang guys jeung sia-siana habak teu main nol hasilnya dah hasil ih miliar ge geus hese miliar ge tek 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 ieu genep ieu genep ih nol ka mana ieu ai nomor jeung susah sok resep jeung serikeun asa hiburan jeung susah teh hiburan ya Allah ya Rabbi nu susah mah ka kota ge kajeuleuh kan urang lain setelan masa make samping make sepatu kan teu nyetel eta ngaranna eta kan samping mah sendal make sepatu Masya Allah aya deui make udang-udang make jaket kumaha sih teu nyetel teh budak mantak zaman SBY eta Agim ieu keur carita nyetel Agim kan lari pagi jeung SBY make udang-udang weh cek ulah ieu ya hebat teh ka anak teh hebat peleba mana ieu make udang-udang bae nih ieu nu kos ge bodoh ngaranna masa lari make udang-udang lari baru lain make udang-udang lari mah make training ulah make nanaon priwit teh trit eta pinter gitu ngaranna geus eta Agim teh teh zaman SBY nya kan diorbitkeun lari pagi jeung SBY atuh selain salari-lari deui teh mah sarua teh ge pencitraan keneh ngan ieu keur carita make udang-udang salah udang-udang mah jang salat ngariung ge geus kudu make udang-udang yang ieu sia mah ngariung make udang-udang aya salat teu make kopea goblok teu jawab teh karena teu nyurup eta ki pudoli kos kitu teh urusan teh nyurup iya ikir cerita istarau bi ayatillah samanan qalila Masya Allah saha anu bisa maca ayat berarti kan Allah ngagerakeun lain sembarang atawa nu ngadengkeun ayat ya Allah lain sembarang nu mantak datang ka reup sare eta teh naon ku indah-indah mantak kiai lamun datang ka murid HS hebat eta kiai bisa menyejukkan hati murid pantau geung habak istarau bi ayatillah samanan qalila hanya demi meraih samanan qalila dunia jabatan aya dinyana Quran aya dina qulpunyana tapi hese nerapkeun hanya demi samanan qalila boro-boro nerapkeun keseluruhan fikih datang ke urusan jilbab bae ge kurang kumaha di DPR lu pinter lu talar Quran dek nerapkeun eta bae ge masyaallah luas jasa hanya untuk samanan qalila sampai saiki dereng ada keputusan mengkonon laiki ayat teh istarau biayatillahi samanan qalil bacakakeun ge saking DPR maring DPR ku sira iso ora siki baca ki aja mengkonon sira ngaji nek endi sira ing Cilongok bae kajangan jeung kana endi saya ngaji ngang maring aku bae ih sia ngomong jadi acak-acakan gitu aduh ya Allah ya Rabb demi samanan qalila jabatan hanya demi samanan qalila tahta hanya demi samanan qalila wanita hanya demi samanan qalita nah dengan berbagai samanan qalila dunia ditinggalkan ayat istarau bi ayatillahi samanan qalila kajen teh mah batur mah DPR mah emang keur ngojai di neraka tah mah kos kitu mah ieu bae kiai nu di kampung ngaranna bae kiai salapi tapi ke pendopo deui ulah ngileuk ka dieu sia biasa bae aing kasinggung biasa bae hanya samanan qalil ayat
digantikan ka duit 1 juta 2 juta 10 juta naik ke panggung hanya untuk samanan qalila ishtarau bi ayatillahi samanan qalila engke kumaha di akhirat mah tah ieu karakter kafir seperti kitu kafir mah jelas kos kitu ishtarau bi ayatillahi samanan qalila tapi urang kuari nu jekelan Al-Qur'anul Karim demi meraih samanan qalila gereja tanda tangan bae pedain jadi mui demi kelestarian mui daripada aing teh tanda tangan coplok jabatan wani aing mah kajen teuing kumaha ge demi samanan qalila kajen teuing di akhirat dibeuleum ge da kumaha jabatan aing keur bupati negara urang keur demokrasi aya agama sia agama ulama atuh Islam ai negara demokrasi beratan ke agama sia beratan ke negara sia ha ulang ngomong kos kitu cenah ieu mah pokona mah kami mah tanda tangan bae karena kami mah jabatan bupati hanya demi samanan qalila jabatan bupati sabaraha tahun sia ngajabat jadi bupati engke dibolong sia di neraka jahanam sabaraha haliran ishtarau bi ayatillahi samanan qalila kafir mah geus jelas tapi babatok sia tuh pakai babatok we pantutung ya Allah ya Rabb Masya Allah Karim hanya samanan qalila secuil anu Kangjeng Nabi mah menyikapi dunia teh lain lalagaan pan urang geus sering za Kangjeng Nabi lempang jeung sahabat kemudian cak Kangjeng Nabi itu naon bangke tuan nu bantak dipicen kunaon teh hayangeun nu bogana bungeun nu bogana nu bantak dipicen lu nu bogana kunaon ijideun gilaeun Allah menyikapi dunia leuwih ijid tibatan bangke tibatan nu boga bangke terhadap bangke tuh nu mancak dunia teh amun urang nyaho kana hakikatna dunia bau sabenerna mah lamun nyaho kana hakikatna dunia bau sakumaha bauna bangke mendak Kangjeng Nabi ketika Isra digambarkeun ku Gusti Allah aya seorang ini bengking ini kan aya nu henteu bengking mah bengking nya ini nya bengking kan geus eueuh pupurieun geus eueuh pupurieun atuh nya ini mah nya bongkok nya kuru bengking berarti kan geus eueuh nanaonan tah ini saha nu hayang kawin kan ini jadi stadis nah kuari ini tapi dipoles Masya Allah eta ini make lapis ya Allah make lipen weh lipen lagi tengah nama beureum sisina mah hideung dimodif punyana pajar artis ya Allah make shadow ya Allah ya Rabbi ieuna di plat-plat aya beureum-beureuman biasa orang gila kan neuleun ini kos gitu kan gila Masya Allah iya mah rencengan biasa ya Allah dadana dibuka atuh dadana dibuka ge lamun nongtot aya mah pan ngahelob wah ini parah ini parah ya Allah ya Rabbi nah tapi kan gambaran seperti eta Kangjeng Nabi digeroadkan ku ini ya Muhammad anjirni ya Muhammad anjirni tapi Kangjeng Nabi terus bae ya Jibril man haji saya oh cek malaikat Jibril hiya dunia eta dunia mun maneh nembalan ujianana umat maneh ngocai di dunia kejaranana dunia bae untung maneh teu nembalan Muhammad masyaallah eta digambarkeun nini-nininya bengkingnya jore geus dipang jore-jorena urang lamun kuari aya nini-nini di dieu hiji bae gila urang pasti kararieu bae komo haji pendi mapan tolol jelema pun geus lakukan bau nini-nini aya jahe onah punyana dipentang di dieu tapi lamun nini-nini geus kararieu bae kan aya nini mah bau hamru tuh hapek nya mah saya heran nini mah sanajan make esprek bae disemprot bisa lah kurang set tetep bae ka hambeu bae cek nini wah siap cenah gitu marah nini oh nyahuan bae dan aing aya sia ka imah ka ambe nah
ieu makan gambaran dunia seperti gitu saha nu resepeun ka ini iji tinggal ini mah belu ini mah gila ini nah ieu kan dunia hakikatna dunia seperti eta komo mun Kangjeng Nabi ngagambarkeun bangke masyaallah karim mantap wali-wali Allah geus dibere ilmu hakikat sehingga neule dunia leuwih joret tibatan kocomberan lamun Hasan Basori nyaritakeun perjalanan hirup tetapi indah Hasan Basori perjalanan hirup teh Gusti Allah indah jasa tentrem jasa tapi keindahan jeung katentreman teh horenganan engke bakal mawa kacilakaan Gusti keindahan jeung katentreman dunia cek Hasan Basori keindahan jeung katentreman dunia nu bakal mawa kacilakaan naon hartina Gusti sapira di dunia teh moal lila Gusti bere abdi pandangan terhadap aslina terhadap dunia Gusti cek Hasan Basori terus saya ibadah ka Gusti Allah ngadoana seperti eta ya Allah ya Rabbi hirup teh tentrem jeung tenang neule dunia teh indah neule dunia teh amis sakumaha cek Kangjeng Nabi dunia mah hulun khudrun dunia mah amis tul hejo ku ayeuna sakitu abdi teh ningali dunia teh indah Gusti tetapi ternyata horenganan bakal mawa kacilakaan bere pandangan abdi terhadap aslina dunia Gusti ya Allah nah mulai Ki Hasan Basori zuhud lalaunan dibere teu hayang kana dunia ya Allah begitu pas dibere ilmu hakikat ku Gusti Allah ningali dunia gila sakumaha gilana urang neuleuh kocomberan nyana ngomong deui ya Allah ya Rabbi horenganan kagilaan abdi terhadap dunia iyalah nu bakal mawa kebahagiaan jaga di akhirat Gusti ulah dicabut pandangan abdi terhadap kagilaan terhadap dunia Gusti tambahkeun Gusti pandangan mata hati abdi kagilaan anak kaijidana terhadap dunia sebab kagilaan kaijidan terhadap dunia horenganan anu bakal mawa kebahagiaan jaga di akhirat Masya Allah maot keur mijina teu hayang jasa kana dunia eta bahasa Hasan Basori bahasa Tuan Si Abdul Qadir malain Gusti sabada abdi dibere ku Gusti hakikatna dunia dibere nempo mata batin abdi ya Allah ya Rabbi horenganan sakumaha anu dicaritakeun ku Gusti sakumaha anu dicaritakeun ku Rasul Gusti percis abdi ningali dunia kos nini bengking Tuhan sehat mah Tuhan saya mah kos dibere nya neuleuh dunia teh kos nini jorek biasa teu hayang sabasakali mantak cek Tuhan Si Abdul Qadir sahaja lemah nu cicing di dunia haju rindu karena dunia eta mah 100% di akhirat da bakal cilaka ya Allah sekali deui deungkeun ku celis ya lamun aya jelema cicing di dunia haju kejar-kejaran dunia ngejar dunia rindu terhadap dunia eta mah 100% bakal cilaka di akhiratna kadangnya ku celis ya atuh kadangnya ja aing ngomong eta bahasa Tuhan Si Abdul Qadir geus urang cicing di dunia tapi ulah cinta kana dunia cinta kana akhirat pindahkeun ka cinta urang padahal mah cicing di dunia tapi cintana cinta ka akhirat Masya Allah kan lamun urang ku ari cicing di dunia cinta kana dunia di akhirat bakal cilaka cirina jelema nu cicing di dunia haju cinta kana dunia kumaha cirina isuk-isuk geus nyekelan kan kulator isuk-isuk geus HP tah salat lain istighfar HP mawa susur mah teu prihatin lamun tinggalin susur tapi tinggalin HP mah mau sedih aya kabeh kan aya kabeh urang deuk salat susur teu kabawa biasa bae cuek bae tapi ketika ieu naon gara-garana HP teu kabawa oh walah wahuluh masyaallah aing mah lamun HP teu kabawa asa pareumeuh obor hirup parah iri jelema merindukan dunia ya Karim ya Karim ya Allah ya Allah ya Allah nah datang ka mana coba diri urang mencintai jeung merindui dunia sehingga nu cek Tuhan Si Abdul Qadir jelema cicing di dunia mengejar dunia jeung cinta dunia
jaga di akhirat bakal cilaka. Leuwih bahaya deui mah leuwih jero deui mah ucapan Imam Ghazali. Jelema anu di dunia hirup di dunia masih kena mencintai dunia geus tah mah siap jasa kudu ka neraka. Hiji. Ketika jelema hirup di dunia kuari mencintai akhirat lantaran aya sorga eta ge antara neraka jeung sorga. Imam Ghazali mah parah jasa ieu mah. Parah jasa. Anu salamet kumaha atuh? Anu salamet mah jelema hirup di dunia ulah resep kana dunia, ulah resep ka akhirat. Sorga aya bidadarina jeung kanikmatan ulah pake ka resep tah sapira makhluk. Hiji bae dipake ka resep teh duniana. Allah karang beres. Dicaritakeun unggal minggu ge tetep bae. Nu jadi hayalan teh dunia keneh tarak ke beres gaji ulah cinta dunia aju minta doana cenah kiai kula supaya bisnis kula selesai tangkorak sia beneran tarak ke beres ceritakeun ulah cinta dunia gajuk kiai da kumaha tuh ngadoakeun bae nya ge kadang-kadang aya perpuluhna kiai goblok masih di akhir perpuluh keneh bae. Waya ngadoakeun bae jalain duniana nu jore mah wala tansa nasibaka minad dunya. Cinta terhadap dunia. Nah, urang sebagai khalifah ini ja'ilun fil ardi khalifah. Dijadikeun khalifah teh titah ngurusan dunia tuh pertanian urusan, tuh gunung urusan, tuh perekonomian urusan, tah negara urusan. Tapi ulah mencintai urusan henteu pernah Kangjeng Nabi kadatangan jelema nu tani titah eureun tanina malah survei Kangjeng Nabi ka petani-petani sing bener tanina penting awas ulah cinta terhadap dunia Allah. Kangjeng Nabi ka pasar Kangjeng Nabi nyaritakeun sing hade dagangna lain eureun dagangna sok pajukeun jang ngabang sok jang syiar moal bisa perang tanpa aya perekonomian sok tuh nu dieureunkeun ku Kangjeng Nabi sugan dagang kita eureun ibadah bae ka Gusti Allah teu. Tuh nu dieureunkeun ku Kangjeng Nabi sugan petani kita eureun teu. Tuh nu dieureunkeun ku Kangjeng Nabi tina nagara terus tetapi kade ulah mencintai dunia urus dunia ketika perang modalan tah perang ketika ngabangun syiar modalan tah eta teh titah kos kitu tah lain berarti haji urang cul igel lepas dog salah tentu kita ngomongnya si penting ngaraho tah eta kos sekarang itu jadi urang urusan khalifah urang tok urusan urang dagang sanggeus dagang untung masyaallah ya duit ya alhamdulillahirabbil alamin sanu keur ngabangun masjidnya oh itu tuh awas ya salila di aing aya keramik bagian aing kenteng bagian aing semen bagian aing pasir bagian aing tah anu ngabiayaan tukang bas geus bagian aing. Ai kami mana? Geus ulah siapa milu bae jeung aing ke. Di aing loba keneh duit. Tah eta kos kitu kan mantep ngadengena ngeunah hengge ngadengena. Buktina jauh. Mana kita keramik bae hese. Oh keramik bagian mang aja. Ayo ukur bae geus ukur. Ukur aya sabaraha? Ieu teh mangaji teh. Ha geus besi aya nu rek jubang teu lah ka aing bandari. Nah, geus aya cenah ieu aya setengahna mengaji jakabehna ieu kan aya 1000 meter. Ieu geus aya kabeli 600. 400 meter deui. Manya nu 600 kabeli 400 kabeli. Barodo sia mah. Neraka jahanam. Ya Allah ya Rabb. Dunia sing ade. Jadi dunia mah hina, dunia mah ijin, dunia mah sekejap. Nu sarugi nu kamari tuh lu nyana kuari geus paeh tinggalkeun kamari tuh pamajikan si itu tuh geulis jasa kuari ka mana Mang Haji paeh tinggalkeun itu mobil saya itu mobil Mang Haji anu kuari ka mana paeh tinggalkeun hari itu pet anu sabae panelo mah jenderal kuari paeh jenderal ge jam modar sarua itu periwit sa polisi periwit ngagantung jelema mana atuh kan di periwitan jero kuburan tatrit. Kami ditinggalkan. Dunia dah.
sok radapan gerak urang jaheunya dunia nu urang aya keneh ge duit nu kamari poe ieu nu ieu aya ge isuk bakal eueuh motor kitu keneh geus sabaraha kali gontor geus sabaraha kali ganti ternyata harengkos kitu dunia mah gitulah mobil yang motor ya tanah dan lain sebagainya kadang jadi nu urang jadi nu batur kadang jadi nu batur jadi nu urang ya dunia tinggalkan paeh ditinggalkan sekejap jabatan nu kamari jadi presiden kuari geus teu kamari jadi menteri kuari geus teu kamari jadi gubernur kuari geus teu jadi bupati geus teu berarti kan sekejap tapi ayat Allah mah ayat Allah terus bae sebab ieu mah qadim nu bakal ngadatangkeun hamba-hambana ka surga Allah tapi kafir wanian ngagantikeun ayat anu mulya nu agung digantikeun ka samanan qalila naudzubillah min zalik ieu si hade urang istarau bi ayatillahi samanan qalila kuari we di DPR hanya untuk samanan qalila kabeh ge dilepaskeun kabeh ayat-ayat Allah mantap lamun nyada jadi PR paeh masyaallah naudzubillah min zalik wallahu a'lam sebab naon teu make ayat make kepentingan demi samanan qalila eta bae geus dirumus bahaya jasa gali geura DPR paeh gali saminggu buka geura mun teu bilatungan teu kecil bilatungan kan jeung hukuman namun teu make ayatillah istarau bi ayatillah samanan hanya demi samanan qalila jangan atuh lain DPR bae sia ge sarua bae nu ngridit eta teu make ayatillah ayat Allah ngaharamkeun riba teh nu kos kitu tapi demi samanan qalila yang boga mobil tah yang boga mobil teh samanan qalila kajen lah ngeridit ge demi samanan qalila paeh bah di sate sia kajen buku sate embes deui sate sia masyaallah dari istarau bi ayatillahi samanan qalila fasaddu an sabilih ngagantikeun ayat-ayat Allah yani Al-Qur'anul Karim anu agung anu mulya nu maha bako digantikeun samanan qalila kana dunia anu sekejap sekejap teh sekejap da deui ya detara kuninggalkeun maranehna kana ayat demi untuk memuaskan syahwat jeung hawa wanin kafir mah fasaddu an sabili ngahalangan kana agama Allah disebut kafir Nasrani Yahudi ieu urang nu nyekelan agama urang nyekelan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim pedah urang jadi pamarentah wanian fasaddu an sabili ngahalangan tina agama Allah atuh geus cilaka nanti urang lamun jadi muih hese eta ketika aya usulan-usulan ti kafir kumaha coba menjadi pamarentah ye cenah teh mah eta mah kan birokrasi aya teh mah henteu atuh pan banyak kapan kudu akur ai iman teh atas diku bil lisan binutki bil lisan wa tasdiq bil jinan ngaranna iman anu sampurna ucapan jeung hate jeung pagawean akur cek urang Karawang mah ceplak jeung tapak akur iya justru bapan ceplak doang tapak mah henteu tah ngadgot kitu dah besi bae nu ngomong ka kitu teh makan sekala kadar birokrasi cek jaya hate me inkar tanda tangan bae teh tanda tangan teh pagawean ngaranna ngaridoan mata kurang kudu sasalaman ge tasafahu baina rijalikum sok sasalaman namun memang ieu waktuna bagus namun memang kudu sasalaman urang duaan sasalaman eta teh ditanya ya Rasulullah aya sasalaman naon sasalaman teh ngabuktikeun hate urang eueuh nanaon jeung manehanana dibuktikeun secara simbolis ku sasalaman tek masyaallah kan komo urang Arab blek tak blek ya Allah tambah deui urang Arab anu selon mah jeung tarang blek muncul nur besok lagi ya lu itu apa kita secara simbolis kan jadi hati geus dihampura itu nanaon jeung urang sasalaman plak nah ieu secara simbolisna urang lamun jual beli atuh geus tamang duit teh tah
simbolisna naon make tarima meuli nyaman jadi itu tarima ngajual ijab qabul ngaranna eta adalah simbolis tina tarodin teh silih ridwan kula boga duit tah duit jang meuli mamang boga barang tah barangna tarodin ngaranna silih ridwan secara simbolis dah tarima meuli nyaman itu tarima meuli nyaman geus beres tah kos kitu tah eta gara jual beli syariat mantep jasa kuari mah pan urang meuli nyokotan bawa ka kasa ka ditu ngantri ka ditu nyanana make kaca dek tarima meuli jeung saha hese i ala Yahudi tak urang teh kuari mah pasodoan sabili Yahudi teh ngahalangan tina jalan Allah lamun secara langsung moal bisa langsung kunyada dipantau yeun sabar subur dijieun minimarket dijieun supermarket dan lain sebagainya sekian tingkat belanja di handap bayar di luhur eueuh transaksi tarima jual tarima ieu ge termasuk pasodoan sabili istaru bi ayatillahi sabanan qalila pasodoan sabili carana pasodoan sabili urang di berbagai-bagai geus puguh diperpolitikan kunyada dihalangan tina jalan Allah DPR tinggal DPR talar Quran tinggal tapal Quran sabaraha DPR urang nu talar Quran tapi lain talarna merealisasikan anak ayat henteu ternyata eleh urang atuh berarti ku demokrasi demokrasi buatan Quran apa lain berarti pasodoan sabili Quran teh supaya nerapkeun undang-undang Al-Qur'anul Karim ternyata make demokrasi henteu katerapkeun berarti demokrasi teh termasuk pasodoan sabili anu terus menikmati demokrasi atuh neraka hayu sia ye ulah kitu cenah nyurana surahkeun ku sia aing ngadanyakeun salah awas ya pentug sia koy sarahkeun sia ayo surahkeun ku sia geus lain make peureup deui golok bae aing calangap sia di barang sana itu kuat iya kakarake iya ilmu zohir tafsir zohir orang namun nyaritakan tafsir hakiki mah murikak bulu tafsir teh kapan ayat tafsir zohir padahal iya kabeh ieu Jalalain Sawi Ayatul Ahkam kemudian gitu tafsir non gitu ngaranna Qurtubi tafsir berbagai tafsir zohir tapi lamun ayat tafsir Syafi'i anu mengarah kana hakikat tafsir hakikat aya karangan Imam Syafi'i ayo Imam kitu Maliki tafsir hakikatna masyaallah tuh aya bahasa sababaraha non kitu ngaranna sababaraha sahabat anu nafsiranana langsung make hakikat urang mah lamun nafsiran ayat anu eta bae ayat-ayat dan kitu ngaranna ayat Ramadan wa in kuntum marda ala safarin aw jaa ahadun minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba atuh eta kapan ayat tayamum ngeunaheun tetapi ahli hakikat baca lain kos kitu nafsiranana paing kuntum marda lamun aranjeun garing hate pinuku syahawat aw ala safarin atawa perjalanan menuju Allah tapi di jero hatena pinuku hawa nafsu tuh aw jaa ahadum minal ghaid ai ghaid mah kapan eta teh kitu WC ngisi urusanna dunia atawa jero hatena pinuku urusan dunia aula mastumun nisa ai tadi mangan sakadar kahayang dunia kuari mah mastumun nisa ai nisa eta dunia sebab Kangjeng Nabi nyaritakeun al mar'atu mata'un wa khairu mata'iha al mar'atu berarti awewe eta dunia aula mastumun nisa ditafsiran ku ahli hakikat mah eta adalah manehanana bergelut dina dunia HP jaringan jang dunia organisasi jaringan jang dunia partai jaringan jang dunia nah ia bergelut lamas kumun nisa dunia Palam tajidu ma'an hajun temanggihan jelema ma'an teh cai tapi jelema anu yang ngaluruskeun ya ne Kangjeng Nabi teka zamanan Kangjeng Nabi ma'an teh Palam tajidu ma'an temanggihan Kangjeng Nabi sahabat temanggihan ka sahabat tabiin temanggihan ka tabiin jangan ngaluruskeun anak
guru mursyid falam tajidu ma'an teka pagi jeung jelema-jelema nu ngalempengkeun ngabersihan qalbu fatayammamu sa'idan thayyiba tayamum bae geus ulah make cai cara tayamumna kumaha terserah gerak guru mursyid anu nyahueun oh siapa penyakitna ieu tayamuman nah Haji Pendi ya hadir sia hadir nyokot lebu nu loba sakumaha lobana sakintal kumaha ieu ieu sih mah mending dilebuan langsung ngeus dilebuan nah gali heula aja lebuan paeh di dinya kajeun tina paeh si wadehem sagala rupa eta urang we ieu lamun urang nyaritakeun ayat per ayat Masya Allah urang lamun nyaritakeun wa huwa ma'akum aina ma kuntum make hakikat ya Allah ya Rabbi geus teu daya teu upaya tidak itu banyak ayat tafsir hakikat anu dibaca kudu ku ahlina sebab besi salah ieu ge sarua istarau bi ayatillah make majaz heula eta teh jang notor kana makna hakikat di manaan ku istarau salah lantaran isyra mah engkena bakal ayat timbal balik tapi kapan ieu mah istibdal geus mulai make majaz ieu ge geus bagian daripada mengetahui secuil hakikat kuarin sebab make korenah kapan nah istarau ngagantikeun ayat yakni Gusti Allah an ayat Allah teh Gusti Allah kok bisa pas gitu sih kapan urang teh kabeh tercipta ti Gusti Allah teh tina cahayana nyokot ku Kang dibikeun ka Kangjeng Nabi tina cahaya Kangjeng Nabi jadi alam ieu teh kapan cahaya Kangjeng Nabi aslina mah kapan Gusti Allah ayat mantap kabeh jadi ayat ieu teh gunung ayat Allah laut ayat Allah tatangkalan ayat Allah urang ge ayat Allah mantap urang ayat Allah geus lamun urang nempo secara zahir jelema lamun secara batin ieu teh tajalli Allah geus luhur tah tajalli tah aya ge di lembur mah haji sajali ieu mah tajalli tah ieu kan Gusti Allah bisa ai eta sia hirup usaha nu Allah atuh tajalli Allah di sini ai gerak nang saha nang Allah bisa henteu lamun ku Allah teh gerakeun atuh henteu berarti kan tajalli Allah digerak nu aya di sia tapi urang mah can datang kan kadinya kulantaran can datang nu kadeuleu teh si eta bae udin bae Haji Pendi bae kadeuleu bae ungkuk-ungkugan leumpang si eta bae can datang urang tapi eta sebenarnya mah ayat Allah tajalli Allah di eta nah ieu kan istarau bi ayatillahi tamanan qalila nah lamun keur nyaritakeun tamanan qalila gambaran tamanan qalila Kangjeng Nabi mun nyaritakeun sorga teu terasa urang aya di sorga ketika ngagambarkan dunia lu hina terasa hina dunia teh sehingga leuwih tibatan bangke kahinaan dunia loh urang teh keur di majelis heulah kaluar bae sendal leungit marah eta dunia teh goblok sendal aing sendal kulit siap bok oi urang eta kita hese istarau bi ayatillahi thamanan qalila batak bastur bisa nafsiran dia bisa nafsiran itu tafsir kosmik masih zahir kene na yalah fasaddu an sabili ngahalangan tina agama Allah di mana cicing di pamerintahan maneh teh ayat Allah kunaon atuh ayat Allah kok bisa henteu make karena ayat Allah nah iyalah bagian siksa mentak kadeuleu ku ahli-ahli Allah mah jelema-jelema anu henteu make ka ayat Allah sebab naon henteu batin zahir ku ahlina mah zahir bahkan kaambeul lamun jelema cinta jasa kana dunia teh mentak bisi aya kiai misalnya datang urang kieu bae kos kula lamun datang haji kana kieu asa teu kuat keur mah hatena dunia kelek deui aja teu mandi deh tadi emang meureun penyakit bau badana aya teu keur ieu teu leuletik bau sering ahli Allah mah begitu sok besi zarah misalnya ka biblut ya jawa biblutna mundur deui eta geus kaambeul
Haji Pendi ke Jakarta ngadek naon kitu ziarah ka Habib Lutfi malam Salasa kan sok aya di Jakarta. Habib Lutfi na aya tapi ngonci maneh. Ngonci maneh taek geus. Terus assalamualaikum, waalaikumsalam. Eueuh sora eueuh. Ditungguan datang ka subuh cak Habib Lutfi aing mah kajen salat qadha daripada magian nyana. Qadha. Eta kunaon eta? Aka ambut di jauh kene saha datang ka ambut. Di ibu lah sangka, masya Allah, lain seetik wali-wali Allah, anu bisa ngambil. Dek datang hiji jelema, almarhum abah baik. Hayang hiji jelema susah jasa. Kunaon teh abah nungguan bae di lawang teh. Begitu datang, wes. Nih, berarti sakulah nya keur nungguan ieu. Bener bae. Padahal mah jelema susah, teu geus lila, erek ngobrol. Bah, kok eta disambut kitu? Hatena bersih, cenah jelema biasa. Akhirnya udah kedatangan kiai, udah beja lama-lama. Nah, kiai anu dek datang, oh iya, tenang, barang mau datang ke dia, es baik. Abah itu gitu ke abah. Beda udangkeun bah, tamu kiai anu, diuk baik lagi. Oh, balik deh ka dieu. Ku ibu teh kan titah diudangkeun, abah sia udangkeun tuh, saya tamu, diudangkeun bah, tamu teh. Titah diuk baik balik deh ka dieu. Kasar urang ngaudangkeun anak. Ieu mah teu beda jeung si ieu. Guna tak kamu lain sosok kiaina tapi batinna terlalu cinta dunia hangru kan bau ente jadi ibu kula mendek nanya we ka kiai kuari bawa tuh lain bau ti awal ge bentek jasa ieu tapi lamun si eum Allah alam henteu beureun barang datang nu dua jadi bau aya sabanan qalila laletik hina bau. Masya Allah kan lamun Tuhan Syabul Qadir geus bisa ngabuktikeun nyekel apel dititah dicekel ngurucut getih nek sanu daek ngadahar apel ku raja titah dicekel dia cekel dipencet kieu keluar getih berarti kan ieu apel menang meuli duit ti nagara eta teh kan getih rakyat. Masa kiai menta ka nagara pake ngabangun majelis. Nu mentak baueun. Kiai ngabangun pondok duitna ti nagara baueun kajen kumaha ge santai teu betah. Montok kuari majelisna bagus, pondokna bagus, santrina lake. Ki uraono. Leia. Wih, iku hangru. Apa iku hangru? Ya wis lah. Komo dahareun komo di dahar ku urang eta gambaran-gambaran ahli hakikat Masya Allah karim nah ieu mah pasadduan sabili ngahalangan deui tidak lempangna agama Allah luhurna agama Allah dihalangan ya Allah ya Rabbi di negara beheulangan kuari mah soal jilbab bae dipermasalahkeun berarti kan pasadduan sabili ayo raramean ulah kunaon anu make cangcutna kita dipermasalahkeun pakai cangcut dan masalahnya susu kadang sapotong tadi masalahnya malah mah di DPR dibahas jangan sepotong semua ayo saya korupsi dan lain sebagainya pasaduan sabili dalam rangka pasaduan sabili urang kan eta kakara ngabahas ala kadar nah kuari secara politisnya pasaduan sabili kumaha ekonomi secara ekonomi pasaduan sabili kumaha urang mah nu jelas-jelasan teh larangan-larangan zahir tapi kan di negara mah lain make aturan-aturan pasaduan sabili urang di jerona aya cilaka kajennya nama keur ngurusan negara tapi ai kiai-kiai teuing mah atuh cukup bae ku ngadoakeun nu penting tentrem nu penting aman jauh presiden mah bahaya menteri atuh cilaka nunggu urusan atuh teu kumaha ngan urang ulah terlibat urang mah ngadoakeun balalanderna bae beres geus kae ulah sok hajup nya nguyup nya nguah wah cilaka teh mah kiai geus kitu batu ya Allah ya Rabbi manta kaya kieu teh gua deuk ieu naon kadang-kadang deuk pangbenerkeun masalah naon roid ayo henteu teu kudu ka dieu ka kiai anu bae sarua bae hayang iya tuh kiai anu gejap pinter embung si siapa sarua bae lamun ngabagi di dieu jangan begitu henteu emang kunaon gitu embung jakeun teh mah atuh geus lah teu bisa ngomong kumaha iya teu coba ngomong henteu lah teu
Henteu omong we. Henteu lah tuh. Ya. Hese teh geus ku situ teh hese. Tah. Debatak loba jasa kiai anu aya di hareup mah bangun bagus, jadi tukangan mah horenganan nyamual. Ya di pamarentah teh konon kara segala nyen proposal dan aya di hareup bagus, di hareup manul masyarakat, di hareup lumater. Engke geura ge haseupna bakal ka abah haseupna. Haseupna eta dibere kitu naon kitu ngambuz, embung. Jelema teh dibere embung. Sok kuari kiai pinter hajunya pernah jadi mui sok geura ka ambeuna beda ku masyarakat embungeun masyarakat ngondang ge embungeun heran atau tadi di partai Golkar deui henteu aya nu nitahan ngan ngambe batin teh ngambung lah lain kiai teh mah naon emang eta ore koros tuh kebal-kebal tukang ceramah ge sarua kebal-kebal kayak bener ge mah gua. Beneran ya. Ih, bener kasar. Tukang ceramah ge sarua bae. Sarua sebab di benak hatina dunia. Sok geura. Teu kudu dibejaan ku kula. Teu kudu disebutan kiai anu tukang ceramah kakolotakeun tetep bae ceramah. Deleukeun kaambean ku masyarakat moal. Sebab tidak dibeneran. Lain ceramahna. Hubud dunia sok di Bogor aya tak kiai anu tata dina hebat pan ceramahna terus berita kolot teu nu ngundang ngariung acan dah cenah kiai mau ngomong ngariung bae emang hayang kita mah gambaran goblok sia kita mah gambaran sama di Cianjur wah udah sekolah kan mah santren di Picung aya tak kiai hebat santrina keur zaman kula di Picung aya 200 hebat kebelah dia ceramah kuari santri eueuh nu ngondang ngareun jelema jak-jak keneh di Sukabumi kula pernah masantren di Sukabumi 2 tempat aya teh hebat teh kiai di Sukabumi zaman kula warga belah dia masyaallah pernah ka dia gawe mah kali nyaritakeun eueuh santri eueuh pangajian di Garut atuh bojoku orang Garut teh aya weruh temen ge wis arep di Garut wis weruh kabeh ilayan Cikajang Samarang weruh Limbangan seluruh atuh bae mah ulin bae meureun main bae eta mah atuh di Bandung nya nyawa jasa kula mah Bandung masyaallah babaturan gua ambal aya di Bandung aya jelema nu pinter jasa hebat pasantren ge ditingkat santrina loba kuari siji ora ono eta mah lemesnya sa Jogja tuh mah boten wenten wari acul-aculan we jeung calon bupati ancul-anculan imahna mah bagus mobilna aya sapatuna erang tetapi ngarumas hatena santri hiji-hiji aca pengajian masyarakat teh nu daek ngambean sama sakali sok geura ge musibah eta kiai kos kitu teh musibah. Aing ngomong di hati ke hati mah sarua nyeri cerik ya Allah ya Rabbi kunaon jadi kos kieu. Hawa nafsu. Bandung lain hiji babaturan kula aya nu lain babaturan kula ge aya. Anu wah geus buka mah terus. Kalau mah nyaho datang ka Gunung Halu nya naon kabeh. Si Lilin terus ka ditu ka Babusal ka Gunung Halu. Nyaho jasa. Hai si ieu mah kurung batokeun panhirupna teh jalan. Itu jauhna naon nya mah mun cara lauk betok lauk betok sumur didinya deui betok sumur mun cara boga pamajikan hiji ka dinya deui kata limbang siapa pasaduan sabili kata limbang pasaduan sabili maksudna naon sing hade ieu urang katitipan ilmu kade ulah datang ka pasaduan sabili kade ulah dong kiai emang kiai ngaharamkeun naon kadang-kadang ngeureun ya sanu ngaharamkeun henteu kiai mah kalah ulah sok sempit-sempit teuing emang kita bukan hiji gas kredit ye tanggung jawab di akhirat jeung mama ambo mama ngojai di neraka babarengan ulah sok sabarangan fasadduan sabili innahum sama kanu ya'malun
Etalah jelema-jelema kafir-kafir panggoreng-goreng ngapagawean nu dipigawe ku manehanna naon saduan sabilih ya yarkubuna fi mu'minin kafir matara aya ngaraksa ngajaga ngariksa deudeuh ka para mukminin henteu aya sugan aya kakarabatan teu aya illa waladim janji-janji sudah ditapat aya kafir karakter kafir seperti eta ialah wa ulaika humul mautadun jelema-jelema etalah anu moal liwat wates buang kawarah luar biasa nu jadi bahan ruhak neraka naudzubillah min dalik mudah-mudahan orang kabehan dibere benta mata hate sehingga orang gede hampura bisa tobat ka Gusti Allah ngaku kana kasalahan-kasalahan ja urang mah manusia biasa tapi orang bisa tobat ka Gusti Allah sehingga karasa tetesan tiisna tobat diterima tobat urang ku Gusti Allah tur bisa ningkatkeun ibadah ka Gusti Allah deket jeung Gusti Allah cinta ka para ahli-ahli Allah ngajauhan ka para musuh-musuh Allah sehingga urang maot husnul khotimah wallahu a'lam bissawab.